Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujang terang di pamirsa serang simkuring di channel Politikus Cilik anu dina danget ayeuna simkuring baris mendar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Budak Pahatu. Pemirsa bade ngemutan anu teu can subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share, komen sareng dihurungkeun tanda loncengna supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng tina bahasa Sunda anu judulna Budak Pahatu. Zaman baheula aya dua budak pahatu, lanceukna lalaki ari adina awewe. Ari imahna deket hiji leuweung nu loba tangkal bubuahan nu ngareunah kayaning pari, kupa, kuni, hanggasa, pining, jeung saliyana. Dina hiji mangsa barudak teh rek nyala kupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung pok lanceukna ngomong, Nyai, akang arek ngalabuahna ku nyai pulungannya. Heug akang, cek adina. Terekel budak teh naek, barang keur jongjon ngala kupa leor aya oray sanca nyampeurkeun adina anu keur diuk nyang hunyar lambar nyarande kana catang. Gep ngegel oray teh kana sukuna budak teh hariring ngawi. cing tulungan, aya nu gagarayaman, kana bitis jeung ngegelan, cing geuwat kuring tulungan. Usap we nyai, meureun sireum. Cek lanceukna. Budak awewe teh sapanjang bisa keneh ngomong mah teu eureun-eureun ngawih minta tulung. Tapi ku lanceukna teh ditolih, marukna sireum bae. Tungtungna leg we budak teh diteureuy buleud sarta orayna tuluy asup ka jero leuwih. Lanceukna reuwaseun aker sabab adina repeh bae teu kecet-kecet. Tuluy turun, barang datang ka handap manehna kagetkeun sarta ngira yen adina dihakan oray. Tuluy disusul tapak oray teh kabeneran barang datang ka hiji tempat orayna kapanggih keur gulang-guring wae teu bisaeun indit. Budak lelaki ngadenge manuk haur disada pokna, Cukri, turi ku pucuk eurih. Cukri, turi ku pucuk eurih. budak lalaki teh gancang ngalapucuk eurih sarta beuteung oray teh diturih. Gorehel adina kapanggih dina jero beuteung oray tuluy dibawa balik. Barang datang dikedengkeun di tengah imah sarta tuluy digeberan. Geber-geber hihid aing kabuyutan titinggal nini awaking. Krenyet suku budak awe teh usik. Pok di lanceukna ngawih, krenyet di awakna usik. Kitu bae satuluyna nepi ka hirupna deui budak awe teh. Gabrug dirontok ku lanceukna bari diciuman tina sukana sarta omongna. Nyai, tina maneh geus salamet deui. Akang boga pakaulan rek lalayaran di leuwih Cipatahunan. Sanggeus kitu isukna tuluy eta dua budak teh nyieun rakit. Poe eta keneh rakitna anggeus sarta dipake lalayaran kuduaan di Cipatahunan. Kabeneran dina poe eta aya hiji raja keur bubujeng diiring ku pamatang-pamatang jeung balad-baladna. Barang katembong aya nu lalayaran teh silengser unjukan ka Kanjeng Raja yen aya budak awewe dibawa ku budak lalaki dina rakit. Mangkade urang kudu iatna eta budak lalaki teh dibardilan nepi ka maotna. Tuluy bangkena dialungkeun ka jero leuwih. Ari adina manggrek bae kapaehan ku raja tuluy dicandak mulih. Kersana arek diangken putra. Barang sumping ka karaton budak teh inget deui. Ku raja budak teh tuluy dipariksa di mana asal usulna, saha nya indung bapa jeung saha lalaki nu tadi teh.
Jawabna, Nuhun Gusti, abdi teh parantos teu indung teu bapa. Dupi rorompok mung duaan we sareng pun lanceuk anu dipaehan tadi di leuwih teh. barang raja ngadangu piunjuk budak awewe kitu, anjeunna hanjakaleun pisan. Tuluy nimbalan ka si Lengser. Lengser, ayeuna sia indit ka alun-alun. Tako bendek kabuyutan. Bejakeun ka jalma-jalma yen minggu hareup urang marak leuwih cipatahunan. Tapi lain ngalalaukna. Saha-saha nu manggih tulang kudu dikumpulkeun. Si Lengser nyembah, tuluy indit ngemban timbalan raja. Dina poe Jumaah leuwih teh dipengkong, tuluy sakur tulang nu kapanggih dikumpulkeun sarta disanggakeun ka Kanjeng Raja. Budak awewe tuluy nyokot hihid, tulang-tulang nu meunang ngumpulkeun teh digebran ku manehna bari nyawih. Geber-geber hihid aing kabuyutan, titinggal nini awaking. Kitu be ngawihna nepi ka 7 kalina. Tulang teh ujug-ujug jeleg bae jadi deui jalma sarta hirup. Barang red nenjo adina gabrug silih rangkul silih cium. Sanggeus kitu mah raja mulih ti pamarakan. Budak nu duaan teh dicandak ka nagara sarta diangkeun putra. Nah, pemirsa, serius ieu di ropea di dongeng uwing anu diserat ku Budi Rahayu Tamsah. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.